Rengekeun ku sia koploknya ieu aing mah araraneh kadang-kadang ieu anu ka pensiunan-pensiunan pejabat teh eta anu eta naon teh anu pensiunan Bupati Garut nya. Cek aing mah geus jadi pensiun mah apa ngajedog we kumaha Pak Dedi atuh nya. Da saprak dipingpin ku sia ge salila 2 tahun meureun nya. Anger we jalan teh awut-awutan di Garut geuning nya. Tah cek aing mending ngajedog we naon loba. Naon aya bahasa cenah Pak Dedi teh naon naonnya omongan Pak Dedi teh cenah seolah-olah merendahkan orang cenah kitu. Sia anu merendahkan orang mah cek aing mah geus Pak ya mantan Bupati Garut geus tong loba omong lah nya ngewa lah era atuh Pak ayeuna mah geus nikmatin kepensiunan meureun aya keneh gaji meureun. Cek aing ieu mah tong loba omongkeun ayeuna mah ku Pak Dedi kan geus lumuh Garut teh meureun ayeuna geus loba anu digawean ku Pak Dedi teh kudu bersyukur atuh. Ieu mah kumaha atuh da geus pangsiunan ge ikut-ikutan we nya leuheung lamun bener kitunya digawena baheula teh asa bener ceuk manehna mah. Da cek nu sejen mah cek urang Garut mana atuh buktina cenah kitu. Matak aing mah kieu we Pak anu pensiunan Bupati Garut nya wayahna we ngajedog we ayeuna mah lah nya tah ka sia ka para sia sok arek ararome naon saha anu salah Pak Dedi apa mantan Bupati Garut cik anu nyinyir wae sok jalawab ku sia aing mah teu ngarti aing mah kadang-kadang koplok teh tah samemeh ngajawab teh wayahna sia teh ngararopi heula koplok nya ame ngeunah ngajawabna ame ngeunah komena ka aing gitu ku aing dijawab nu penting mah balalener we jawabanana nya ulah sok kalah ka aing deh nyorotna koplok teh aing mah sekadar meluruskan cek aing ge di mana jelema bener di mana jelema salah eta aing mah tuh kop gaskeun ulah garelo koplok hirup teh.